Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng anjing para siswa anu di PKDD cerdi PKRS ku Bapa mugia hidup salawasna ayadina ginanjar kawilujengan tur ayadina panangpayungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok sanaos dina zaman kiwari urang dirungdum bang baluh sasalat COVID-19 tong salempang tetep semangat. Dina waktos ieu Bapa kapapancenan ngeraskeun hancak pangajaran bahasa Sunda anu katunda semester kamari ngeunaan ngaregepkeun pangalaman pribadi. Satu acan medar materi hayu urang sasarengan ninggal video pangalaman pribadi ngeunaan piknik ka Situ Bagendit. Wilujeng nyakseni. Dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun pangalaman anu karandapan ku abdi sasasi ka Lampung waktos piknik ke Situ Bagendit. Waktos harita teh nembe 2 dinten abdi pres sakola. Abdi sakeluargi piknik ke Situ Bagendit. Mios teh kitu-kitu tahu 7 enjing-enjing. Abdi sakeluargi mios teh ngahajat tumpak delman. Maksud nama supaya tiasa ninggal keindahan alam sapaparan jalan. Di sisi jalan katinggal sawah upluk aplak, parena sumedang rampak. Mobil pasuliwar, seseueurna mah mobil pribadi anu bade piknik ka Situ Bagendit. Aya oge hiji 2 anu kana delman sapertos abdi. Nuju janjanilah keindahan sapaparan jalan, kuda anu narik delman anu ditumpakan ku keluarga abdi teh dijalikeun. Atuh kuda teh rada abot kapayun. Abdi sakeluargi kalintang ruasna. Malih mapun adik anu nembe umur 1 tahun 8 sasi nangis menitarik pisan. Jemput sate saparana dibebendekeun ku abdi hingga sawah anu ngampar nuju rampak. Sakarasa kudana bisa lumpat deui, kukusir kudana teh dibecor tanggaunan, sarta kadalina dicepengateun pipisan. Sanaos kitu, pun biang marewasir kene, panangna kebereket kana tiang delman. Terkantos lami, abdi sakeluargi dugi ka Situ Bagendit. Sate acan ngedir ka mamana, abdi sakeluargi tumpak rakit heula lalayaran ka tengah situ. Dina waktu lalayaran timbal kupun biang di pura. Abdi sakeluarga balai kecelakaan merak timbal dina ratin. Marukun teu haliber pating seliwar mapain cenah situ. Rengsara rakitan, abdi sarengkeun adi naik kareta api anu disadiakeun ku ngokolakeun eta objek wisata. Delana eta tumpak kareta api teh 4 kali puteran. Terkaraos 4 kali puteran teh da majuna gancang pisan.
Kinten-kinten tabu 2 siang abdi sakulawargi langsung. Waktu seangkat mah abdi sakulawargi teh naik delman. Nanging waktu langsung mah abdi sakulawargi teh naik angkot. Dasaurpun bapa mah supados telami di jalana hoyong enggal istirahat. Kinten-kinten tabu 3 abdi sakulawargi dugi kararongkok. Bakating ku capek, sedengkapna kararongkok sadayana langsung larorong. Mung sakieu pengalaman abdi anu tiasa sedengikeun, mudah-mudahan aya manfaatna kami urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa anu dipikareus ku Bapa saparantos hidup nyakseni sinareng ngaregepkeun pangalaman anu didugikeun dina eta video. Ayeuna urang teraskeun kana materi pangajaran anu salajengna nyaeta naon atuh ari pangalaman pribadi teh. Tinangtos hidup oge ngabogaan pangalaman-pangalaman di antawisna aya pangalaman-pangalaman anu pikalucueun, aya oge pangalaman anu pikaseureun, pikakeheuleun, anu eta pengalaman teh sesah dihilapkeun ku hidup. Bahkan sok diobrolkeun ka babaturan hidup atanapi ka indung jeung ka bapa hidup. Dina ngaregepkeun pangalaman aya lengkah-lengkah anu kedah diperhatoskeun ku hidup. Anu kahiji kudu saregep kalawan daria. Anu kadua kudu bisa nangtukeun tema. Anu katilu nitenan kecap-kecap khusus. Anu kaopat bisa nyangkem kana eta eusi pangalaman. Sangkan leuwih maham kana materi ngaregepkeun pangalaman pribadi pek ku hidup 3W pancen anu aya dina modul. Kanggo lawungan dinten ayeuna dicekapkeun dugi ka dieu kade hilap pidamel pancena insyaallah ningon payun urang pedar ngeunaan materi maca pangalaman pribadi. Mangga urang pungkas ku ngucapkeun hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi